Kieu ya besti, brai buka panon teh isuk-isuk anu disambut teh ku benahaneun lain ku nanaon besti. Biasa lamun misalna di tengah imah ngalayah modelan kieu wajib diberesan samemeh budak galing hudang. Heueuh emang bener ge besti, lamun misalna urang boga budak leutik teh kudu tangina sudang isuk-isuk teh ulah leha-leha scroll HP. Tapi emang kebiasaan teh nana lamun misalna hudang isuk teh pasti anu pertama ditempo teh HP, anu sarua teh pasti aya anu sarua da. Nya pan lamun misalna teu nempo HP teh rada penasaran besti, komo lamun misalna peutingna tos upload konten isuk-isukna teh kudu ditempo FYP apa henteu. Lamun misalna IPP alhamdulillah, lamun teu nya koreksi deui we naon anu salah. Kira-kira menang ngacapur ka mana-mana ieu teh kira emang bener da besti, lamun misalna hudang isuk-isuk teh pasti anu diilikan teh HP tinggu naon mah geus kebiasaan nya, walaupun kedeung dimepet kana subuh teh anglang. Aya alasanana eta teh 5 menit deui tanggung nempo ieu ye. Kedeung deui ujungna mah kabeurangan si subuhna teh jadi we subrang. Tah eta besti kebiasaan buruk anu biasa ku emak-emak dilakukeun lamun hudang isuk komodit lamun misalna jadi konten kreator anu pertama ditempo vlog video anu kamari di-upload. Termasuk teh nana besti lamun misalna hudang jam 4 teh scroll HP heula nepi ka jam 5 padahal mah dan subuh teh 4:30 lewat kitu nya, kuduna mah langsung salat imah lain nyekrol heula HP nempoan lah konten batur kitu da resep. Nya besti teu karasa tita tadi ngeceblek teh ieu tilepaneun teh geus beres ning tinggal diasup-asupkeun kana lomari wayahna we hoream oge da kumaha deui. Biasa besti lamun misalna sabri bebenah kieu teh sunggut mah teu cicing bari ngeceblek bari ngomongkeun anu sainget dina otak. Heueuh komo besti lamun misalna otak keur panas sagala diomongkeun kecuas-kecewis teu palaruguh, yang penting mah kaluar ta unek-unek na jero otak anu bisa nyieun sirah lieur. Emang geus kebiasaan teh nana besti lamun misalna aya kajuat aya kalieur pasti we ngocoblak sorangan kitu sabari bebenah soalna naon ameh beres benahaneun teh kitu bari ngocoblak sorangan oge. Teuh nya kumaha cenah carita teh kalkah ngalayang ka mana-mana hayu urang tuluykeun ka dapur ieu teh gerohaneun anu ti kamari numpuk urut olah teh nana. Ya Allah ya Robbi besti meuni loba kieu. Sabenerna mah besti lamun misalna gerohaneun geus numpuk kieu teh sok hoream, komo lamun misalna mun keur garoreng patut modelan kieu teh sok wegah bebenah aya nu sarua ieu ge tripod digoyang-goyang ku budak alias ku bapana. Ieu teh besti anu kamari ngamuk-ngamuk hayang ngenong ka ninina teh dianterkeun ku bapana peuting isuk-isuk subuh teh geus diteang deui besti ku bapana. Aya caritana lamun misalna isuk-isuk teh pasti pacieuh dibantuan cenah tenang. Heueuh dibantuan pinahkeun gerohaneun hungkul besti kaluar da inga gerohana mah angrek ku teh naik nyapu heula besti, soalna lamun misalna teh nyapu sok hoream lamun beres ke gero tapi pas ditempo diilikan kaluar teh runtah kalakai mending geus ngalayah deui. Awak mah besti hayang nama ngagogoler tapi dah hate mah teu bisa jeung panon mah komo lamun misalna nempo kalakai ngalayah di luar kudu we dikuer-kuerkeun heula bari jeung setengah ikhlas oge. Lantaran naik nyapu heula sugan we atunya eta si gerohaneun teh nyabun sorangan teu kudu digosokannya heueuh teh. Ning besti diilik-ilik selain kalakai aya oge jukut anu jararadinya besti, apa kudu dicabutan heula apa kudu langsung sasapunya. Tapi lamun dicabutan kaburu beurang meureunan moal kaburu gawe meureunan disapukeun heula we besti. Sabenerna mah besti ieu teh lain kudu dicabutan kuduna ge dibabat, tapi kulantaran eueuh waktuna jang ngababat nya enggeus we urang sapukeun heula anu katempo anu kacabak anu kakoerkeun. Sakieu anu bisa dikoerkeunana enggeus we sakieu ulah panjang-panjang teuing nya besti da komo belah dituna mah jukutna ge